Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ka pamirsa tepang deui sareng simkuring perantin Angga Pejati. Dina acara Warta Sunda, dina waktos ieu abdi bade mewarakeun warta ngeunaan banjir di Purwakarta. Tilu imah di desa Purwakarta kakeun caah. Sajumlah tilu imah di Kampung Salaeurik, RT 12 RW 4, Desa Beungeut, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, kakeun caah belukar tina hujan gede sabeupeting. Senin tanggal 11 bulan Hijrah 2021, katilu imah eta teh anu woko 40, Ikin 42, jeung Suhendi 42. Woko ngadadarkeun hujan anu kacida gedena. Ti mimiti sore nepi ka peuting tadi nimbukeun cai ngeueum imahna. Kusabab solokan PT Metro Pro Indonesia ka teudeut taneuh. Sore kemari basa kuring balik digawe imah geus kakeueum. Salila solokan di PT Metro Pro Indonesia can diomean. Tangtut unggah usum ngijih bakal ngajadikeun caah. Pokna Woko mihareup PT Metro bisa ngomean solokan eta ngarah lamun turun hujan teu caah deui. Aparat desa oge kaciri mantuan warga nu jadi korban caah. Salah sahijina ngitung jumlah karugian anu ditimbulkeun ku kapendetna solokan atawa ngajukeun pengganti ka PT Metro. Manajer PT Metro Evan Fadli nyaritakeun pihakna geus ngadatangan tempat caah. Manehna ngaku pihak geus maresihan solokan anu palit ka walungan Cikao. Ngan kusabab aya urug susulan, taneuh mendet deui kana solokan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayun pamirsa sadaya. Mugi warta janten manfaat kanggo pamirsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos ieu sareng simkuring perantin Angga Pejati kapayun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.